saciduh metu sakecapnya ta sia dawala adi aing adi king hebat euy reueuh si kakak king ye ampun kumaha aing bisa boga kitu euy naon hayang bisa kitu kumaha cicing mau bisa itu nya jang naon boga disuruh kitu ge jang naon boga ilmu saciduh metu sakecapnya ta hayang aing mah jang naon ya geus kacipta ku aing lamun teh aing boga ilmu kitu naon lamun aing aya kahayang heuk hayang dahareun ka pasar moal mawa duit aing marek mawa karung cing loba nah kumaha datang aing ka tempat sayuran mang minta melon teu meunang mang leuleus juralit cokotan melon aku aing kapan niatna ge jahat kitu pokona mah aya awewe geulis ngaliwat Neng, akang bogoh. Moal. Teu hayang. Neng, leuleus ning. Curalit. Pangku ku aing bawa ka Raja Sabir. Nek naon dibawa ka dinya? Kamana we karep paingan teu diijabah sia teh. Teu sangka luar biasa sia. Nepi ka kitu. Ilmu nepi ka kitu. Apa ngulikna sia teh? Kakang Gatot Manyu awas is dawala hebat luar biasa di kumaha teuing disebutkeun leuleus juralit leuleus agan bade kumaha ninggal kieu ngajedog di dinya sia lamun nya anjeun lalaki gerak tadah panah kaula mangga sok ngawahan agana rasakeun wae eta goblok si teh di panah ka cicing eta si eta tinggal itu julungan ngeceng dawala aduh dawala dudungan geus ngeceng Geus kucang keceng mah lain dudungan itu mah diboleh ohnya dudungan belah hareup tuh tingali lajeng ieu abdi menyutik katebihannya nak panah kalayan tos teu aya hate nurani na ieu Abimanyu yakin dawala jadi inceran jeung targetna panah-panah Abimanyu pating belasat nyatana karat ka dawala nanging aneh nu luar biasa dawala tiasa newak panah kayanana